Raksa Art Production. Swatama kailana Kakang Resi Komayana yakin tehayang dibelaku jalan tehadi Raden. Sabab matina di medan perang ngarupakeun mati anu wajar sarta boga ajen pahlawan. Sawangsulna lamun ayeuna sampean rek keukeuh ngajalankeun ieu rencana pasti bakal menang cilaka anu bakal nyangkara sarta ngahaya ka diri sampean pribadi Swatama. Jeung kaula ge mangsa bodoh. Cenah eta kaula bakal nyurang cilaka. Entong beroning cilaka. Paeh ku kaula di arep-arep. Aduh. Keur naon hirup ari kudu sangsara mah. Balik-balikan anu hirup. Pasti baris disangsara ku pihak Panawa. Sabab sanajan kumaha bae oge Panawa teh musuh pihak urang. Nah sampean rek genah hirup dijajah ku pihak musuh. Baik, pikir. Tah beung kaula tandon. Lamun urang bisa hirup bagja di bawah perintah Panawa. Sing percaya ka kaula. Serba salah. Dipikir deui ku kaula ari teu milu-milu acan maka Swatama kasebutna anak Kakang Resi. Tur geus teu aya di kieuna teung-teuingeun deui kaula teh. Kieu we ayeuna mah Swatama. Cing kumaha? Heug kaula baris milu ka sampean. Tapi moal rek milu kana Rajapati. Kaula mangana ukur rek milu ngabantu ngadiking sampean kumaha? Tah. Jigana ari kitu manajan kaula ge nyaluyuan Swatama. Nya hade tibatan henteu pisan mah. Keun soal maehan mah kaula ge moal minta tulung pila kala ge maehan jelema. Jal. Swatama parantos bulet tekadna pikeun malaspati ka pihak Panawa. Lajeng dina panyeriosan kalayan dibantu ku Resi Kerpa kalian Kertawarma. Yen ngawitan ngagangsir atana pinyeun jalan di jero taneuh anu berasna lebet ka pasanggrahan Panawa. Hayo paman Resi urang mimiti ngagalitana. Hayo Raden. Hayo. Swatama nanging tumali dina kayaan anu sakitu poekna lampahna ieu Aswatama ngagangsir teu oleh kaganggu. Raden Aswatama bubuhan putra widadari ras emut ka ingkang Ibu Dewi Lotama. Kersana bade nyuhunkeun pitulungna sangkan nyieun jalan di jero taneuh teh tiasa tinekanan. Lajeng we manekung mujas medi nedapi tulungna ingkang Ibu. Saciptane dumadi sakersane tinurutan. Sasumpingna Dewi Lotama. Mawas pada katon nira. Mawas pada katon nira katon kuasang ingkang pusra. Lagi ingayuda. Mawas pada katon nira katon kuasang ingkang putra lagi ingayuda. Kaget dinirayani ngali. Kaget dinirayani siwala salin busana mangaya ingkang Ibu yen Dewi Lotama kaget barang ningali ingkang putra mangke Aswatama Raden, aya naon anu mata kidep ngunang Ibu kamar capada. Bangun aya kasusah aya naon geura bejakeun aya naon kasep. Bu, sewu tanda dos penuh selaksa tanda dos duka. Anu mawi Kangjeng Ibu diundang
putra dalam teh bari nyuhunkeun senjata pitulung ti salira Kangjeng Ibu kaulan. Kutan kitu nah aya kasulitan naon kasep pok rabejakeun ka ibu. Mun sulit-sulit kunaon, mun susah-susah kunaon, mun aya kahayang-hayang naon. Ibu uninga ieu putra nuju naon? Dedeh teuing geuning hideep teh bangun keur ngagali taneuh. Jeung geuning eta teh bangun keur nyeun liang. Na keur naon liang naon? Mugi kauninga putra teh nuju midamel jalan di jero taneuh anu berasna lebet ka Pasangrahan Panawa. Nya satulina kumaha? Demi maksadna putra teh tos buleud patekadan. Sejamat ini para Panawa dina mangsana keur bongo. Aduh, tobat. Lamun kitu mah atuh hideep teh lain rek nyieun pagawean hade, tapi rek nyieun Rajapati anu baris nimulkeun kaonaran. Ulah kasep ulah. Bu, hapunten. Ibu marupina teu acan ngartos kana pasualanan. Ibu uninga ku anjeun yen putra teh kumaula ka ratu bakti pati sebaraja karaja tegesna kasinuhun suyudana. Tapi no ari nu kumaula teh kedah tumut ka dawuh ratu taat kana parentah raja. Bujeng-bujeng sahingga migawe padamelan anu sae sanajan kedah migawe pagawean anu nyimpang tina bebeneran hal eta parantos mutlak kedah dipigawe. Demi ayeuna putra teh nuju ngajalankeun parentah raja nyaeta Gusti Prabu Jakapitana anu sakiwari nuju sakarat mayunan ajal. Jadi janji kalawan sumpah putra teh kalintang abotna Bu. Tur sumpah di payunan jalmi anu bade mayunan ajal. Jika naon Raksa Production janji anu parantos dikedalkeun kitu kaulanu. Wijar meneng-meneng laras. Ati ngira. Wijar meneng laras cenah tinira ya ati ngira. Kutan kitu kasep leres cekap tinu dama. Tapi lamun teh mah dilaksanakeun eta parentah teh pasti ieu teh jadi dosa. Komo mun teu dilaksanakeun pisan mah dosana langkung abot. Margi parantos goroh ka raja sareng nipu ka deui pribadi. Kaduana mugi kaemut ajalna Kangjeng Rama Residuna usih dresta jumlah oge ti pihak Panawa. Nah putra kedah cicingan lebah dieu. Nah kapeuli sareng kanyeri putra teh kedah leungit kitu bae. Tanpa aya hojah anu baris nyenangkeun ka arwahna di alam nirwana. Aya paripaos, utang pati bayar pati, utang wirang bayar wirang. Can sudara saning ati lamun tacan bisa malas patingga babad pacing pihak Panawa. Tulis bumi Cakratama, tawis bulet patekadan pikeun ngalaksanakeun Rajapati ieu. Ukituna disuhunkeun ka jemaran mana jeung ibu kersa ngartos kana pasualanan. Raden, ulang ulang. Naon anu dicaritakeun ku ibu geus kaharti? Sarta ibu bisa ngabedakeun antara tugas kewajiban anu kudu dijalankeun ku hideep. Tapi sanajan kitu, setiap kesalahan, kejahatan, atau pagawean anu nyimpang tina anjar-anjar kamanusiaan mah tetep teu bisa dibela ku tugas kewajiban sanajan eta pagawean teh parentah raja. Jadi ieu ngandung harti setiap pagawean anu nirca udar tina papagon komo make jeung rek ngabinasa eta tetep teu bisa lepas tina hukum. Sanajan kitu ibu morek ngahalangan, ibu rek ngabantu naratas jalan ngan ukur pikeun ngalaksanakeun tugas kewajiban hideep. Tah ayeuna naon anu dipikahayang ti ibu kasep? Aduh. Satu acana putra dalam ngahatulkeun siwunung hulak saketika binggahan. Reh ibu parantos ngartos kana pamaksadan putra. Demi anu disuhunkeun ti Kangjeng Ibu tehnya eta supados ieu pagawean putra ngagangsir midamel jalan anu berasna ka Pasangrahan Panawa teh tiasa lancar ulah kaganggu ku poek kitu menawi. Jadi hayang dicaangan gitu leres manawi. Sagala rupa pamentah hideep pasti ku ibu bisa dilaksanakeun tapi naon? Hideep teh hayang dicaangan salila hideep ngagangsir leres. Nanging tadi naon anu jantan tajakan.
ulah boroning pikeun migawe kajahatan najan pikeun pagawean bener we kudu aya tanjakanana. Naon tanjakanana? Tangtos ku putra baris diteduna. Kieu kasep. Salila hidup ngagangsir atawa nyieun liang, poma hidup teh ulah ngalieu ka tukang. Sakali deui poma ulah ngalieu ka tukang kitu kasep. Ulah ngalieu ka tukang. Nya. Aduh. Naon sesahna kitu-kitu bae. Pila kadar ge ulah ngalieu ka tukang. Ulah nganggap enteng. Sabab aya matakna anu baris ngabahayakeun ka hidup. Malah lamun hidup ngalanggar kana pamenta ibu ieu. Hal ieu mangrupa hiji totonen anu baris nangtukeun hade gorengna nasib hidup ngarti? Ngartos. Bujeng-bujeng marganing laras sanajan dugi kapati. Wah, pila kadar ge ulah ngalieu ka tukang naon hesena. Mangga we sanggem putra dalem. Sanggup? Sanggem. Ingat sakali deui salila hidup nyieun liang atawa salila hidup keur digawe omat ulah ngalieu ka tukangnya. Mual bu mual. No asana tising percanten. Heug lamun kitu. Mangga yu Dewi Lotama kesana ngabantu ingkang putra anu nuju ngagangsir. Pikeun ngadamel jalan di jero taneuh anu berasna kalebet ka pasanggrahan Panawa. Namung hiji tanyakan anu jigana mah teu sapira. Pila kadar ge ulah ngalieu ka tukang. Nang ieu tanyakan teh ngandung sanksi anu katida abot. Malah jadi kila-kila pikeun nangtukeun nasibna Aswatama lawan. Naon margina anu mawi Aswatama teu kenging ngalieu ka tukang. Si mana horeng ieu Dewi Lotama widadari anu sakitu gelisna teh ngikarak sukanana ti luhur dugi ka lebah patuanganna. Dugi ka katingali pinareupna. Nyatina pinareupna pisan bijil cahaya padang narawangan. Dugi ka tiasanya angan ingkang putra anu nuju ngagangsir taneuh. Kitu ceuk dina panyariosan. Kan tenan diemut ku salangkung asa teu kaharti ku pikir teu kahontal ku akal. Piraku aya pinareup bisa nyaangan sagala. Nanging upami dimutalaah anu langkung paos, dijujur ti puhuna, disasar ti dasarna. Breh baris ka uninga kalayan kahartos. Eta manyangakeun ka pangarsa pamiarsa pikeun ngamutalaahna. Lajeng Aswatama ngawitan ngagangsir. Ayeun bari dicaangan ku pinareupna ingkang Ibu Dewi Lotama. Tuna lampahna anu nuju ngagangsir. Kakocap para panakawan anu nuju sempal kapibuyon bari ngajaga di pasanggrahan. Sapa medalipun medal ka dia kulu-kulubeng. Luminjing di alam lahir gelar dies yang larik muka ada cucuna teingkar tiba pasti gunungan rumingka di Raksa Production. Wenang hirup wenang hurip ngan ulasa wenang geranya manja Oh dunia. Alah. Oh dunia yang tadinya bulat kini telah menjadi menyon. Euy. Ara rumpul kabeh euy. Mang Iin alias Mang Obed aya. Mang Jai
Mang Anda jang tarkim aya aya tuh ngepeduk kumajang nasa nasa eta gini nyengkel golodok Mang Acep itu Mang Nimong Mang Namin Mang Ining alah komplit itu Mang Naim segala aya alah Cep Wawan segala aya lu jeung Bang Bang non alah aduh takang bajuna gentos deui namanya nu baru atuh kudu mudah zaman euy erlojina baru deh Kang hah erloji baru akang di mana nyopet itu besok nyopet segala rupa lain menang nyopet bila kadang menang minahkeun ieu mah minahkeun kumaha ya Kang heuh tina leungeun batur kana leungeun akang oh iya alah euy aing sinena teh aya sabaraha hiji teh oh 2 bungkus Kang sinena 2 bungkus nya loba kecapna kieu kecap sok silada deh mah nah teu make kecap ieu mah bungkus ge bae tapi di sini ku dewe aya 2 nya 2 bungkus sinena uluh mun digara gede euy 2 nana gede naon ya Kang gede naon gede naon anak naon gede 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 naon gede awakna gitu kelincu alah kok itu gede naon gitu kelincu lain dari saling anaknya jangin mana belah itu nu make baju hitam putih apa dia mah Ibu Mimi Maryami teh kan la ilaha illallah kutan kita Ibu Mimi Maryami Masya Allah kok anu di itu tukang nungguan kuburan teh is ayeuna mah teh kuburan Sentiong? kan itu Bang Sentiong mah ayeuna mungkin lama mungkin maju oh jadi ayeuna mah geus eueuh kuburan deui nya aya pembangunan ayeuna mah bangunan tinggal kan nya pan urang teh keur asup kana pelita katilu lain alah alah nungune atuh canak sa teh mah Mimi teh naonna teh jangin heuh bawa ku saha ka dieuna kiraha kamari naonna sabaraha bisa sugan teu naonna teh ka mana alah aya Ibu gitu Mimi mah tadi teh kade teh dicara ku putrana kan ya ku putrana menuju genep tahun itu putan anak Mercy nah Mercy lain geus boga mobil Mercy heuh atuh atuh beungar meureun ih sanes beungar deui ya payun trukna 3 trukna 3 oh dulu mobil sedana Mercy hiji kumaha Mercy hiji oh yo iloh atuh beungar nya euy nya lumayan we Kang tina seni teh eta teh bebeunangan tina seni nya atuh tina seni pan Ibu Mimi mah lain eta meureun nya boro-boro mobil sawah ge loba meureun nya untuk aplak sakotak tapi lega sakotak tapi lega lega kumaha ieu lain ngomong ke sakotak tapi lega nya sakotak tapi lebar lega oh lega kitu lega ngemat kan lain aya nu hiji deui saha nu hiji deui saha eta rada mencelong kecap-kecap kitu akhirnya cenah teh dapan wae saha teh euy geuningan kapan beda teh ieu Neng Aan Darwati kan saha Neng Aan Darwati teh ili ieu teh kutan Aan Darawati Ili Darwati oh Darwati putrana Ujang Sujana itu kutan putrana itu nu ageung minangkana di mana euy lan di mana urang mana Cideres Cideres oh Cideres Cirebon la ilaha illallah kutan ieu teh nya kabupaten ya kan lain ieu teh lain anu sok eta teh euy dina lagu Datu Sirpa lain nya eta gini akang labu kapan dewek meuli kasetna oh gitu Datu Sirpa lain ya bener alah lain ieu teh anak buahna Jang Wawan Herdiana teh euy sumuhun la ilaha illallah hutan leuwih geus boga salaki aja
Oh, parancan Kang. Apa rancan? Bener euy. Bener. Bener atuh. Di dieu mah. Kemer anak ge. Hah? Kemer anak ge. Udah yang musrana rek naon? Hai ku dewek rek dikawin. Yeay. Hai dikawin ku dewek. Sa. Ku aki dewek. Yeay. Komo. Hai itu saha euy? Kita lindi Mang Jai itu teh. Mohon pan itu. Loh, ilah. Mang Jai. Ketemu lagi. Ya, dia lagi. Aduh, ketemu itu. Perutnya semakin gendut aja. Alah, kiki helanan ah. Kela Mang Jai ah, mangin. Ya tenang aja. Kiki tunda heula lah. Santai we, santai. Naon santai teh Kang? Oh, santai relax. Naon relax teh? Hah? Naon relax teh? Relax teh eta teh anu bulet-bulet teh di Raksa Production. Lain relax nu kitu mah. Naon? Misro. Ish. Misro mah eta atuh anu jiga soang. Ah, nu jiga soang mah lain misro. Naon? Kareta api. Kereta api. Nya. Ah, kereta api mah di sana ada dangdut atuh. Anu dangdut mah di sadana. Kuik, eta dangdut. Wis, kuik mah mana tahan atuh. Alah. Lain Mang Tarkim. Alah. Ke heulana lah minta lagu ye dewek yo. Mumpung sinena alus. Gagabah. Gagabah. Make jeung yang kata boga duit segala rupa. Iraeun teuy nyata lagu mayar bari nage. Iraha. Wah, kamari ieu basa. Kapan di baheula ge dewek mah kapan sok dipangbayarkeun ku batur da lo. Nya matake tomet-tomet atuh. Lain. Euy, Lain hitung-hitung naon hiburan keur saha? kanggo para kaum dangu anu ngagaraeun ieu kaset. Itu. Lain. Nya. Cing ayeuna akang minta lagu urang ngahibur ka kaum dangu anu ngagaraeun ieu kaset lain. Oh, gitu. Laguna teh geus dipilih ku akang nyaeta lagu Perepes Jengkol. Oh. Iraha Kang? Hah? Iraha. Isukan atuh balik-balik. Oh. Lagu Perepes Jengkol ieu minta dikawihan ku juru kawin Neng Aan Dorowati. Darwati. Sareng saha? Sareng saha? Ih jeung Mang Iin atuh. Itu. Duaan. Ya? Iraha tah? Iraha. Ku ayeuna keunang ke buruh nama lah. Kanggo kasakumna pamirsa. Gitu pemirsa anu ngagawe ieu kaset. Mohon. Boh anu upamina teh mah ieu kaset wayang golek teh disiarkeun di radio-radio kitu tah. Kasakumna kaum dangu jeung kasakumna anu maleser ieu kaset. Nya. Oh, cing pek anya ah. Prung kayaknya. Aya anu mama minta deuna naon? Amo. Atosna ayeuna heula dah. Teh lah gampang duitna mah. Nah, sok. Sok kayaknya harus mangin lah. Alah. Hargeuning akang can pulang sakieu tos wangi pisang masih keneh ajejen. Anak kudu sare di mana eueuh pi tempateunana piraku di kanang doma. Itu gerasi akang. Tah ditepas Mungteun para bandreungit tuh atuh di dapur. dapur deui para usama Lamun di dia ya Kang. Tah atuh jeung budak. lah mana tahan barau angseun Kumaha tuh pamikir Kang? Di dia jeung abdi. beberes nalala
sare di mana eueuh ki tempateunana piraku di kanang doma gini akan ngambek tah ditepas nahaun ditepas maraban leungit tuh atuh di dapur tah di dapur dek naon karaus sambal tah jeung budang manata barau hangseun kumaha pamiki atuh Kang di dia jeung abdi talalega di dinya horeng kitu lalaki mah sok seueur basa siloka akal ngasar lupa sopot horeng kitu lalaki mah sok pinter nyieun alasan lamun sumpah Raksa Art Production. Jingkuk jingkul jingkuk jingkul ngaringkuk mayunan tihul morongkol namulan jengkol pelepet jengkol jajahean meletet bari morongkol tuntun mak gegelehean Ala nuhun Mang Iin lah. Nuhun ka bejakeun ku Kaneng Darawati kitu nya. aan Neng Aan Darawati nuhun kitu eta perpe jengkol teh katampi kitu tah. Ala lain ke itu saha itunya. Mana kan? Ah, itu kawas-kawas si Monyong itu. Ulu dawala geuning. Oh, eta ngabarongsa itu dawala. Lu eta si Monyong tilawang ningal ka jalan saha deui zaman anu daek ngagantung maneh eta mah Nai sering tos di mana ieu teh? Ah, nabok tatanya teuing. Di mana we jelema hirup?